apa ulah diomongkeun Pak dihareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh ngomong cek kemana karep yaki-yaki teh hayang ribut peka agama mah semar lalawara teuing ka Allah jebut eueuh Allah teh kenaon atuh disemari eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia eta bener dia ngomong kitu mah kan ieu perbah eueuh teu ngarti teh sok cantama sia nanya eta bongan sia nu nanya teu tamat aing ge mau ditamatkeun lamun teu tamat disebutna ngabuntut bangkong tah lamun sasamet ngabuntut bangkong tong pasea kaciri dilepangna para sehat teh teh ngabuntut bangkong pada teh nyaho jadi Allah teh eueuh naonana eueuh babandinganana mun kita tadi atuh aki-aki di baledog bae kaharti kitu mah da teu tamat sia nanyakeunana eueuh teh eueuh naonana kitu nya aing ngajawab deui tah tamat ayeuna mah jadi eueuh babandinganana nya Pak tah kitu nuhun teu sangka geuning mah patahan teh wing teu mubadir ka Bapak teh si edan nya aki-aki pinter lu kalikuna Bapak hampura abdi udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek tak kitu ya ampun jen Bapak hampura ti saha nya ti Bapak